Aduh, aing malam minggu duit eueuh Mang Jack nipu pisan aing teh boga jual-jualeun euy. Sarua Bang Doy kumaha atuh nya? Boga ide. Aing bawa ide. Kumaha? Yo, da ieu mah urang kapepet moal ku kumaha cigana teh. Heeh. Geus we wong minta sumbangan ke warga. Carana? Aing kieu sumbarana teh. Wayahna Mang Jack nuju dirawat tuh. Heeh. Bae teu mun kitu. Heeh nya bae teh naon asa ngasilkeun duit. Ai Mang Jack kumaha? Ambeh mencar jeung aing maksudna mah. Yang geus we aing kabalikana. Jadi aing punten ieu nyungkeun tulung sebagai warga yang baik cek aing teh ieu dulur urang. Ieu Bang Doyo ke dirawat sarua. Anjing sarua tuh. Tah minta sumbangan we saridona cek aing kitu. Geus kuat lah. Ayo gaskeun. Assalamualaikum Ang. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Aduh, ieu teh punten di bujang enggalna wae nya. Abi teh kalereskan aya tatanggi udur nuju dirawat. Oh, Mohon Mang Jack Deni. Manawi eta Mas Ridona gitu aya Rido Galih. Bade masihan sumbangan gitu sih Ang. insyaallah tuh yuk. Ih, nuhun atunya Ang. Mangga. Siap mohon. Sing damang si Ang nya, Amin, sing amin. kagentosan langkung-langkung. Bari ngalah duit teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Kang. Alhamdulillah. Iya, abi teh ditugaskeun ieu teh. Aduh. Iya. Dulur arurang. Iya, si Mang Doyok terang. Terang. Tah ayeuna teh nuju dirawat di rumah sakit. Ieu ieu mah disungkeun ka riduanana we saridona sabaraha we diukeun sumbanganna kangge ngarawat si Mang Doyok. Kitu menawi si Akang bade nyumbang. Oke, tak kumaha tadi Mang Doyok we ti dieu nyebut si Bang Jack Gering. Aduh. Oh si Mang Doyok nembe teh dia. Oh, Iya. leres eta si Mang Jack itu da Mang telepat abi sanes Mang Doyok. Gitu maksudna teh Mang Jack nuju dirawat di rumah sakit gitu bilih si Akang bade nyumbang. Sabaraha we saridona gitu kangge ngabantos dulur arurang ye warga dia keneh. Ya atuh ya atur lumayan. Aduh, hatur nuhun pisannya didoakeun pisan mugi ya panjumang si Akang teh kagentosan langkung-langkungnya. Ye, abi bade kanu sanes deui. Mangga. Nuhun, Kang nuhun pisan. Mangga. Cik, salah, nah si Bang Doyok geus menta ka jelema eta teh heula. Untung aing pinter. Babari oge ngalah duit euy ka karasa urang geus menang 100.000 aing. Aya menang 5 ande ge aing nya Mang Jack menang teh gitu. Ajaran ka imah ieu nya. Dan Mang, iya. Aduh, dulur arurang teh si Mang Doyok nuju dirawat di rumah sakit. Tah, abdi teh nuju nyungkeun sumbangan ka sadaya masyarakat di dieu. Manawi si Mang, ieu bade nyumbang ngaringankeun beban Mang Doyok nu nuju dirawat di rumah sakit. Hah? Naon sih jelas? Hah? Hah? Naon? Jadi geus moal balik. Tos atuh Mang, biosnya. Nuhun. Mangga. Hah? Nganu dirasa eta jamanya ngomong hanteu ujug mimikeun eki mimikeun duit tapi itu dibikeun. Aneh aing. Nih ieu ngeunah oge nya. Assalamualaikum Kang. Punten abi teh aduh ieu sebagai tetangga gitu abi teh ieu teh kawiatan gitu ti warga. Bade nuhunkeun sumbangan. Punten ieu mah teu diical. Hapunten. Sanes icaleun ieu mah. Nawis kembang Kang. Nuhunkeun sumbangan manawi bade masihan Mang Jack Deni nuju dirawat. Ih, punten Kang. Ieu mah teu diical, ieu mah ingueun, ieu mah ingueun. Moal diical, Emang waktu sabaraha kitu Kang, ieu kembang ieu, ya. Aya deui tuh kembang endog tinggal itu ieu teh dibuang teh. Oh, budak jaman teh ieu budak anjing. Sok waktu sabaraha kitu kita tau di kegeuting na Aduh, kembang aing teh. eta sumbangan kudu budak meripuh. Nah, Kang, tah ieu hargana salawe tah ka dieu. Sanes ek masyar kembang Kang. Itu kali itu 30 tah nu itu nya Anjing, 75 budak nu itu Kang tah itu 75 80 100 kata teh Kang goblok eta jama nyebut tah hayang kembang deng dah heueuh Aing ngeripuh anjing. Minta sumbangan ke budak aduh moal waras.
Aduh, aing deh euy. Aing diteleponan we ku debt collector aing geus 3 bulan aing. Alah, sia. Kita aki aing mah ieu mah aslinya. Alah, Heula tuh. Aya sia kumaha. turun. Besar. Bentar, Kang. Mana naros? Bumi Kang Doyok paling mana? Hah? Kang Doyok? Di paling di itu, di paling di itu. Bade pangisulan gua, Abi. Oh, nah tukang, untuk pangisulan kenalalah ke Kang Doyok. Tadi bade perlu. Oh, mun atuh. Ku abi uang pangisulankeun. Brik maneh dulu. Atuh nabut motorna Pak, uang susul ku abi lah. Antosan we di dieu ame kita. Mohon. Panggilannya? Iya, siap. Ih, di kebenaran maneh papanggi di dia. Urang teh minta tulung ka maneh tadi. Rek minta tulung naon Mang Doyok? Lain dik, urang teh keur butuh duit. Butuh duit pisan aya perlu urang teh. Urang nunda motor heula lah 1 juta lah. Eueuh 1 juta mah. Lagi 500 Pak Doyok tuh. 500. Karek mah. Lah geus bae 500 ke urang da kapepet. Ya motornya mi HP kade ulah rusak. Siap. Keren euy. Heeh katunya. Sok lah. Bae kan. Hasil dasar aya si Sidik belegug tah kajian kayak ditewak gue debt kolektor. Hasil. Wan, aing gak ada motor dalam ke Mang Doyok, 400.000. Alus ieu motorna heuh. Geus. Keren. Itu motor urang kan? Heeh, sia nu tadi ngeunana diinjem teh kusaha nu di dieu. Coba tanyakeun kalau di Yang lagi nyusulan. Oh, tanyakeun coba. Tah, eta motor saya eta. Kemana tadi nginjamna rek nyusulan teh? Motor naon, Kang? Da ieu mah abi, ragade ti Mang Doyok. Tadi papangnya di jalan di ditu. Kang, Hah? tadi ngabarjaan tadi. Nah, bajaan kumaha gitu? Kang Doyok teh eta. Ya nah Mang Doyok. Nya. Aduh, rai sugan teh lain Doyok eta.